barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Durian kasareupnakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu baraya sadayana patepang dangu deui sareng dongeng ti barayakita.com. Neraskeun hanca garapan Duriat kasareupnakeun ieu dongeng kengeng ka poniman. Kamari rengse seri ka-17 enam majeng seri ka-18. Mangga wilujeng ngadarangukeun mugi tiasa kahibur ku dongeng-dongeng anu katurkeun ti barayakita.com. Duriat kasareupnakeun seri ka-18. Bagus kau bang, itu baru orang laki-laki. Cik Among, maafkan abang Yusi. Sekarang saatnya abang bicara. Cik Jun ngereret ka Yusi. Bicaralah abang, cek angkang boru. Jun ngereret deui bari nyekelan pageuh leungeun Yusi. Yusi ngeluk, jajantungna beki ratug, hatena tugenah. Abang pamit, abang dipindah tugaskan ke Jepang. Cik Jun ngarames leungeun Yusi. Kabeh nu aya di rohangan tamu silih pelong. Bakat kuruwas Yusi malas ramesan leungeun Jun ku dua leungeunna. Abang, cik Yusi tersadar kernya mah. Abang lakukan demi keluarga kita. Cik Jun netep Yusi. Ah, melankoli sekali kau bang. Cik Inong anu ningali Jun melong ka Yusi. Among setuju. Angkang boru juga. Inong ikut jagalah. Cik Inong. Yes, kita nikah besok. Cik Jun. Hei, kau bilang ke Jepang. Apa pula kau ini bang? Cik Inong. Abang kira setuju nikah. Hahaha. Cik Jun seri. Sudah, ribut kali kau Inong. Abang kerja dimanapun, Among setuju saja. Among yakin abang bisa jaga diri. Cik Among wijaksana. Makasih Among. Cik Jun. Berat pikeun Jun ninggalkeun Yusi jeung Dida. Manehna geus kapalangnya lir ka anak pamajikan sanajan manehna can pernah rumah tangga. Dua mobil anu nganterkeun Jun ka bandara. Yusi ngalaman deui pepisahan jeung jalma anu geus mikanyaah manehna. Abang, nya oge Yusi teu bogoh ka abang, ngan pasti rasa leungiteun mah aya. Sabab daya poe anu kaliwat salian ti bebarengan jeung abang. Kari-kari ayeuna abang jauh. Duh, tada teuing hate bakal leungiteunana. Gerentes Yusi. Mah, jagi didanya. Cik Jun muka obrolan. Insya Allah bang. Papa bade ngajak Dida ka mana? Cik Dida. Dida sareng mama heulanya. Papa bade milaran artos kanggo Dida sareng mama. Nah, Dida janten teh sakola. Cik Dida. Pan bade jajak papa ka bandara. Cik Jun. Asik, Dida naik pesawat. Papa wungkul gelis. Cik Yusi. Sekali deui mah. Cik Jun anu kakarangan denge Yusi nyebut papa ka manehna. Ih, abang mah. Cik Yusi beureum beungeutna. Singkat cerita geus nepi ka bandara, Yusi begitu puguh hatena. Bang, jaga diri baik-baik di sana. Cik Inong. Kirim kabar kalau udah nyampe. Cik angkang boru. Among yakin kau bisa melaluinya. Makasih. Jun kesana dulu ya. Cik Jun nyamperkeun ka Yusi. Mohon perhatian kepada penumpang Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA847 tujuan Jakarta Tokyo. Harap bersiap-siap. Cek ibarat tina bagian informasi. Abang, cek Yusi netep ka Jun. Aya kana samenitna Jun jeung Yusi silih tetep bari pacakal-cakeleungeun.
Yusi. Jun ngekepan Yusi. Bang, cek Yusi nahan picerikeun. Jagi didanya mah. Papanya ka mamah sareng ka dida. Cek Jun ngusapan sirah Yusi. Papa. Cek dida anu keur ulin jeung budakna angkang boru. Gabrug. Hap. Jun mangku dida. Yusi tuluy ngekepan duanana. Berubut Yusi akhirna ciremai. Kulawarga Jun anu ngilu nganterkeun pipilueun ciremai. Lir ningali film Korea dina TV. Tengok anakmu itu, Among. Romantis sekali. Kau mana pernah seperti itu? Cek Inong bari nyusutan Cipanona. Ah, kau ini. Cek Among nyamperkeun Inong tuluy ngaleng. Muah. Jun nyiuman dida. Dida jiga nu surti malas nyium Jun bari nangkep ti papreket. Mohon perhatian. Panggilan terakhir penumpang pesawat udara Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA847 tujuan Jakarta Tokyo. Dipersilahkan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 8. Terima kasih. Cik bagian informasi. Jun anu masih mangku dida tungtungna ngecageun aisanana. Papa miosnya. Cik Jun tuluy ngantai. Yusi dida jeung kulawarga Jun neuteup Jun nepi ka teu katingali deui. Karek oge sababaraha lengkah rek init ujug-ujug gabrug. Yusi aya nu nangkep ti tukang. Abang, cek Yusi malik. Kulawarga Jun ngembang kadu ningali Jun nangkep Yusi. Celpot. Jun nyium pipi Yusi. Titip Yusi sama dida Inong. Cek Jun bari panonna mah anger neutup Yusi. Abang, Yusi tipe peraket nangkep Jun. Hei, sudahlah kau cepat pergi. Abang, nanti kau ketinggalan pesawat. Inong janji ya. Cek Jun bari nyium Yusi deui. Abang sayang ka Yusi. Cek Jun tuluy abus deui. Yusi melong Jun geus teu katingali. Manehna cirik bari nahan sisi mekan. Yusi oge nyaah ka abang, gerantes Yusi tuluy lempang ke tempat parkir mobil. Mitra kaum dangu saminggu ti saprak Jun init dida gering bari nyanyambat Jun. Papa. Iya mama gelis. Cek Yusi. Papa. Ku kacanggihan teknologi harita SMS anu geus robah jadi WA jeung rea-rea deui. Jun anu keur di Jepang terus rasa manehna video call ka Yusi. Mama, kumaha damang? Papa sono. Mereka tinggali Jun keur di rohangan gawena. Abang nu jadi kantor? Dida teu damang nyanyamat abang wae. Innalillahi cenah ka dokter. Atos, abang betah? Kapaksa, mana Dida? Ke sekedap, Dida gelis, ieu papa nelepon. Cek Yusi nyangkatkeun Dida. Papa. Dida sing enggal damangnya. Pan papa nuju damel sekedap deui uih. Dida sono. Dida palai sareng papa. Dida sono. Teu kenging nangis putri papa mah. Ngelong di bumi papa atunya. Asik. Cek Dida tuluy diuk. Mah, titirah heula atuh ka Arca Manik, mugi-mugi ka sono Dida kalandongan. Cek Jun. Mohon. Cek Yusi. Atos heula papa neraskeun damel deui nya. Yusi tuluy meranan baju manehna amitan kaninina rek monok di imah Jun. Mitra kaum dangu caritana Yusi geus nepi ka Arca Manik, manehna nempo ka sakuriling rohangan tamu. Bre kabayang nalika manehna labuh kana lahunan Jun. Duh, abang, ari abang tos teu aya nembe karaos pentingna abang pikeun Yusi jeung Dida. Gerentes Yusi. Yusi ngais Dida ka kamar Jun, manehna neutup foto di kamar. Abang, geuning Yusi teh sanes budak ngora deui. Ayeuna tos 38 tahun. Mun ngantosan abang dugi ka 3 tahun, meureun jantan 42 tahun. Nya pamijodo, pami henteu. Yusi asa nungguan kalangkang heulang. Gerentes Yusi bari neutup beungeutna dina enteung. Teu karasa nyararekna waktu geus genep tahun adeng ninggalkeun Yusi. Manehna geus janji moal rek nginget-nginget deui Yusi. Nepi ka nomor teleponna digenti.
Sugan ariku genti nomor mah bisa poho, gerentes adeng. Dala dikumaha sanajan satekah pola nyoba mepohokeun Yusi, teu burung manehna nyambat ngaran Yusi dina tawasulanana. Dinda di mana ayeuna? Kanda sono. Nah kalangkang Dinda beuki nembongan, mun kanda geus panceg rek mepohokeun. Dinda sami sareng kanda, henteu. Duh, Dinda, rasa ieu hamu bisa poho sanajan geus aya gantina, gerentes adeng dina duana. Asian aing sileget teureep, satetel saamuratal, antal saperti napalna leugeut. Jika dapur ngadon mirun seuneu, jika cai ngadon mani, jika darat sok hayang lumpat. Ti peuting sok genah sare, mun beurang sok hayang daang. Sing mati ka badan aing, puah. Adeng norek mepohokeun Yusi ingetanana kanceu deui ka Sela. Tatangga anu dipika hayangna sebab Sela kaciri balik deui ka indungna. Manehna tuluy ngoprek Sela ku jampe pamake nepi ka manehna salah jalan. Tuluy diberok alatan kasus narkoba. Sela anu ngarasa kautangan budi ngalongokan adeng. Adeng anu masih ngarepkeun Sela beuki buleud tekadna pikeun ngapimilik Sela. Rek kumaha carana oge. Sela anu nyumangetan nu aya di sagadengan adeng, nalika adeng bener-bener butuh batur pakumaha. Tungtungna lea hatena manehna daek jadi bebene adeng. Anu kabeneran rumah tanggana keur aya pacengkadan. Mitra kaum dangu sanajan paanggang Jun tara elat video call ka Yusi. Sabab manehna hayang nyaho Yusi keur di mana-mana na. Seperti harita nalika Yusi keur nganjang ka imah babaturan kuliahna. Saha ceuk Mai? Bapana budak ceuk Yusi. Angkat atuh bisi penting. Video call ieu mah sanes nelepon. Pan Yusi nuju ameng di dieu. Teu nanaon ngarah apaleun keur jeung Mai. Sok nyeselan pamit ngajak Dida. Saya atuh nyaah ka budak sigana timuruannya. Mohon asa gejed laengkah teh tisaprak jeung Jun. Cik Yusi kacaletot. Hah, naha? Pan raos diperhatoskeun. Raos teh saur nu tacan ngalaman. Teu bebas ka mana-mana ayeuna mah. Komo timuruan kitu, sok-sok angkat beli lepat sangki, ceuk Mai. Yusi elede tungtungna video call dibuka. Nuju di mana mah? Nah manilami ngangkatna. Cek Jun nyedik-nyedik tempat Yusi cicing. Di bumi Mai rerencangan kuliah. Mana Dida? Sareng bibi kesel atuda ari di rerompok wae mah. Mohon ngana ajak Dida, tong angkatnya lira. Mana rerencangan anak? Yusi tuluy nyorotkeun video call-na ka Mai anu keur nyoo handphone. Oh mohon, tong lami teuing karunya Dida. Mohon, atuh seulanya. Hati-hati wihna. Cek Jun tuluy mareuman video call. Nyaan timuruan. Cek Mai seuri. Satu tasana Yusi neuneuh handphonena. Marukankeun, seoja ayeuna mah. Wayahna atuh, kudu nurut ka salaki. Cek Mai. Wang silingsir Yusi amitan ka Mai. Sanes nepi ka imah Yusi ngebaturan Dida anyang-anyangan boneka. Bener cek dina impian acan oga jadi salaki laengkah geus karasa gejed. Gerentes Yusi. Jun anu di Jepang gawe toh-tohan pikeun nyenangkeun Yusi jeung Dida. Saware gajihna dikirimkeun kana rekening Yusi, manehna estu geus miboga kulawarga nu jadi tanggung jawabna. Yusi, najan abang jauh ti anjeun, abang moal mere kasempetan pikeun anjeun inget deui ka adeng. Abang moal ngalepaskeun anjeun, satungtung masih ngarenghap. Gerentes Jun anu geus yakin bakal ngapimilik Yusi. Duit kiriman ti Jun ku Yusi dikumpulkeun, manehna embung make duit Jun sebab sieun kudu nanonkeun hatena. Nya Jun teh bager ngan hate Yusi keukeuh teu bisa narima kanyaah ti manehna. Yusi estu kabeungkeut ku cinta adeng, geus genep taun kalarung. Kanda, ulang mau bisa ngahiji sanajan urang sarua bajoa ngarah ngajadi. Jampe jeung ikhtiar dilakonan. Urang hamu tiasa
nyinglarkeun guratan ti mantena. Cag urang silih bebaskeun, urang pilih jalan sewang-sewangan. Gereneng Yusi dina salat istihorohna. Nun Gusti paminya Jun jodoh Yusi, jisim abdi nyuhunkeun anu pangsaena mungguhing anjeun. Kiatkeun hate jisim abdi nandangan cocobi. Ikhlaskeun hate jisim abdi nampi anjeunna jalmi pinilih ti Gusti. Amin ya rabbal alamin. Takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar. Sababaraha balenan Yusi ngimpi aya orai gede anu meulit warugana. Beungeutna samar teu katempo saha-sahana. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ya Allah, naha orai eta deui impenan ieu waleran tina doa anu disuhunkeun Gusti? Gumerenang Yusi ngorejat bakat kureuwas. Mitra kaum dangu, Jun nu paanggang jeung bebenena matak nyieun hatena hariwang. Manehna nelepon ka lanceukna, "Angkang buru bantuan abang." "Naon nu kedah dibantuan?" "Kumaha carana sangkan abang bisa ngapimilik Yusi?" "Nu penting mah nyuhunkeun widi ka sepuh, utamana ka indung." "Tah eta, pana angkang apal indung teu doa." "Sok deketan indung, lila-lila oge leah. Seperti abang ngaleahkeun hate Yusi." "Hah? Angkang apa caritana kitu?" "Apal atuh, pan babaturan saorganisasi." "Lah, katohyan." "Sok atuh gerah halalkeun." "Hese katarimana ku adat urangna, Angkang." "Ceuk saha, sidik babari. Asal aya maneh, abang." "Nya sok ku Angkang boru pangjejeuhkeun. Abang bakal nurutkeun." "Mapejeuhkeun naon?" "Uruskeun sangkan Yusi bisa katarima ku adat urang." "Kudu halal heula, kakara bisa upacara adat." "Oh, sugan teh siga Angkang boru langsung bisa dibawa ku Akang Roni." "Pan Angkang mah ka urang Sunda jadi langsung dibawa." "Nya kumaha Angkang boru we. Nu penting Yusi bisa diaku ku karuhun urang." "Kela, nah jiga anu teu sabar hayang ngapimilik Yusi, abang rek balik ka Indonesia." "Nya, Angkang hayang kawin heula." "Geus dewasa di Angkang teh geuning hah?" "Engke kujun ditransfer, nu penting Yusi geus boga marga." "Nya sok, ibaran Angkang mun rek balik." "Sip, Angkang boru nu geulis. Muah, nuhun." Mitra kaum dangu, kitu obrolan Jun jeung Angkang boru ngaliwatan telepon. Cag heula ngeunaan ieu adi lanceuk. Urang caraoskeun ngeunaan Yusi. Yusi anu kesel cicing di imah wae, tungtungna neangan kagiatan. Manehna ngiluan organisasi sosial di panti asuhan jeung ngurus atikan pikeun anak jalanan. Manehna teu nyaho mun Jun bakal balik heula ka Indonesia, sabab Jun ngarusiahkeun. Mitra kaum dangu sanggeus ngurut surat-surat keur balik ka tanah air. Jun dibere waktu sabulan cuti. Jun mercayakeun segala urusan ka lanceukna, tungtungna bisa ngalamar Yusi, sanggeus indungna doa. Keur anakna Yusi daek narima lamaran Jun, ngan Jun kudu janji tetep mikanyaah dida. Saminggu Yusi jeung Jun dipingit. Saacan upacara adat dilaksanakeun. Pamangku adat anu mingpin jalan upacara akhirna ngesahkeun mare marga dina papanjang ngaran Yusi. Sangeusah nurutkeun adat Batak, Jun akhirna bisa ngadahup jeung Yusi. Hajat rongga di imah Yusi alabatan hajat parawan bujang. Dida atoh najan teu nyaho harti hajat eta. Waktu sabulan geus lekasan Jun balik deui ka Jepang bari mawa kulawarga anyarna. Dida dituluykeun sakolana di Jepang. Yusi anu geus jadi pamajikan Jun estu nurut kanu jadi salakina sanajan ukur masrahkeun ragana. Alhamdulillah geuning teu sakara-kara adi dilakonan mah. Nya mah ceuk Jun ka Yusi. Ayeuna marga mamah teh Simajuntak. Ceuk Jun bari melong ka Yusi anu keur marane Dida. Oh, Simajuntak mah sami sareng Cepageng atunya. Mohon
Si Majuntak pananya lagi papanjang teh. Agus Untung Selamet si Majuntak bah. Ulang teraskeun mitra kaum dangu. Ai geuning waktosna mitra kaum dangu. Urang cekapeun dugi ka dieu heula. Duriat kasareupnakeun seri ka-18. Urang pungkas dugi ka dieu insyaallah ke urang teraskeun ka seri salajengna. Hatur sewu nuhun. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com